hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur di pibana eta hukumna teu mau maling cemu rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot teu bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter cager aya hibar sareng saha kaula dibarengan ku Arjuna semua nuhun atuh bulan geus lila maneh aya di dieu parantos geus tepung jeung Gatotkaca jeung Bima parantos ka manehna marulih deui tadi oge geus dibikeun layang jamu sekali musada usaha kumaneh dasar oh jadi aya keneh di mana sepot semua alasanna Bima jeung Gatotkaca mulang naon da sangema mabit teh sing dedangke ge dikaitukeun deui kumaha lakarana wah saya pagi tengeulan di tengeulan semua ngan kaburu we abdi lumpatan si lumputan jadi maruli dia teh kulantaran abdi we teh kapenang nah atuh kalakuan teh maneh teh nah kumaha selenting bawa ning angin kolepat bawa ning kilat beja tinu urang dipercaya syumu iya beja teh dikuatan ku laporanana Arjuna panengahing Pandawa syumu cenah di Amarta teh aya kajadian syumu layang jamu sekali musada lambang kagungan negara teh aya nu maling oh eta wartos teh eta laporan ku kaula teh waka dipercaya sabab kaula ninggal heula dina gambar lopian kumaha anu katingali dina gambar lopian teh nu katinggal dina gambar lopian ku kaula yakin anu nyopot layang jamu sekali musada teh maneh hebat aek gambar lopian teh hebat yang ngadek nanyakeun kanu jenis ka jenisna nah bener eta layang jamu sekali musada teh dicokot ku maneh ku abdi dibantu di mana nyokotna di Karaton Amarta jeung saha maneh inditna abdi wungkul dibawa eta layang jamu sekali musada dibantu aya buktina aya mana jika iya layang jamu sekali musada nu dibantu ku abdi teh ieu oh nya mari dicana anten teh sok atuh henteu pami bade dicana mah dibikeun heuh mata tuna di mana bukti geus aya semuhun pengakuan maneh rumasa nyokot rumasa rumaos bebeja maneh nyokot layang jamu sekali musada henteu kula dek nanyakeun ai nyokot teh bebeja naon hukumna hukumna mah anu boga nu eta jauheun nyanggakeun ka ahli hukumna nyokot barang batur teu bebeja tur di pibana eta hukumna teu mau
maling cemu rumasa maneh maling henteu tapi rumasa maneh nyokot ke bebeja rumaos eta teh maling sanes abong nu bodoh abong nu pinter nah naon aya nu pinter teh aya penyakit naon sok kabalinger nu bodoh ge sarua kadenang sok atuh jadi agan sareng abdi teh sami eta tak keneh nah pinter kaula kabalinger kumaha kabalinger mane bodoh kata toloyo rupi nah kitu mane naon alasanana pangna maneh teu rumah samaling nah dari abdi sidik eta teh barang nagara nu nagara cepot semua ayeuna di aku kumaneh nuhun dek naik banding maneh naik kumaha naik bandingna ieu abdi teh meuli rokok nah teh nyambung kana meuli rokok dangukeun heula tuh meuli rokok budak gara merah buktikan merahmu gitu saat osna dibeli eta ku abdi jadi rokok saha rokok maneh dibantun ku abdi teh karompok dibawa ka imah maneh sok teh rokok jadi sorolok sedangkan eta teh imah teh paran peshak kagungan pun bojo seseratanana sertifikat atas nama pun bojo di imah saha tah eta rokok di imah pamajikan maneh isuk-isuk sabada sim kuring nyaring tina sare teras minum si kopi sareng sena sim kuring nedak bala-bala ingat aya udud sim kuring dina sorolok dibantun ku abdi teu bebeja takapun bojo maok lain kulantaran kuring teu bebeja takanu boga imah eta maok lain atuh eta mah beda deui jalanna da ye kitu kumaha cepot abdi bari naroskeun dupi ieu layang jamu sekali musada teh usaha nu nagara ain nagara teh usaha eusina nagara teh naon rakyat jeung pemerintahan sakur-sakur anu nyicingan eta nagara teh mimiti pupucuk pamimpin jeung rakyatna eta nu bogana tah ieu teh nu kuring ngapa disebut mau itu si cepot itu keresna dan lain mau emang barang ya kene bisa dijual jadi liar itu entong liar dari dinya pintar kabalinger nah lupi dinya raja mana raja negara Duarwati urus rakyat jadi tuntang pipirun ke rakyat Amarta iya mantra kuring jeung pemerintah kuring munedek dirinya jadi mediator ulah berasa ulah dumeh ka Arjuna dumeh ka dulur mangurangkeun dulurna tak ieu oge atuh kudu belaan saruakeun atuh ulah pemilih sistem dumeh eueuh duit kuring keur nyogok harinya mah Gusti Batara Karesna tugas mah tunggal pengaman dunya non-blok beladeng dek topi tak awut-awutan ada di dunia teh bongan ieu teh blok-blokan hidup teh hebat maneh nya puguh atuh da ditanggung jawab geuring mah jadi kaulah nu
boro mah lamun najong teh kasalira rek ditembak ku kaulah ti dieu. Di podara hehehe tenang. Bersangka sia kalakuan. Budak cepat. Ya, ari boga nundungan hampang leungeun. Widian Rakamatara. Namanya si cepot kurang podaran. Mana antos. Kada ngarti karesna memurusan. Bingung nu teu malih tungtung susah manah nu taya sudana kumaha ngahukuman jalma nu model kieu. Ngandika cekot lah. Jadi tetap eta teh moal kadibikeun. Moal. Lain anu harti rek dijual sanes. Ieu mah kieu we. Bisi maneh engke cilakakeun kaula bakal milu nyalametkeun maneh asal ayeuna dibikeun we ka kaula sok eta layak jamu sekali musada mangga dipasikeun ku abdi aya syarat digentian duit sanes udagan naon atuh syaratna biasa ngawaler kana pertarosan abdi. Pertanyaan anak gila yang jamu sekali musada agan uninga naon eusina cenah pancadarma ai dharma nu kahiji percaya kanu kawasa percaya oge kamanusiaan tah direk naroskeun dupi anu disebut manusia teh nu mana nah pandangan anjeun kaula ucing kadang-kadang jadi ucing nah pandangan maneh kaula bagong kadang-kadang manusia teh akhlak bagong dipake nah maneh bisa nyarita kitu mardi ari bagong teh heuras beuheung hese ngalieu ai kitu jama dipapatahan ku itu ku ieu ku kiai ku ajengan ku adan ku rupa-rupa katerangan-katerangan Allah noyot dina gorengan hese ngalieu heuras beuheung ai nu heuras beuheung kuring dik nanyakeun naon bagong semua nih kadang-kadang kelakuan bagong jadi pakai kadang-kadang jadi bajing teh bajing lucat lagu bajing lucat ai kalakuan jelema kawas bajing kumaha luncatan di mana korupsi manehna diudag ka itu diudag anu ngudag ka kulon manehna jadi kidul
diudag ka kidul manehna aya di belah wetan disebut kucing-kucingan da puguh kucingnyaan diudag ka kaler aya kana pun sasak disebut kucing-kucingan da puguh kucing buduk jadi maneh nanyakeun teh kene soal ketuhanan mah nanya mau orang cokot universal nawe ulah ningali bule ningali hideung negro atau kumaha we lah pokona mah manusia we mah tah abdi rek nanyakeun mana manusia teh heuh ieu teh tah dadana naon cepot mana manusia teh nya ieu dadana teh mah ari ieu eta irungna panona ceulina buukna kulitna tulangna dagingna sungsumna walungna jantungna atina bayahna tak manusiana mana kabeh mawujudna nah cek maneh mana tuh teu geuning cantaramat eta aya kamanusiaan teh jadi pangna ku aing dicokot teh geuningan ieu teh bongana sia teh lain manusia. Aduh itu si cepot, aduh itu Krisna. Cing mana manusia teh atuh ieu? Kuring teh hayang panggih jeung batur ieu teh. Batur kuring teh mana ieu teh? Conong ting kadunya di dinya ubudunya ngahina ieu teh para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengan mika deudeu disebutna ge Batara tugas maha tunggal pikeun ngarengsekeun teu pikeun ngarengsekeun tapi cicing dipaehan sia lain mangga aya abdi mah Widian Raka Batara maka akan dek mikir sok siap boga ilmu naon teu gaduh ilmu naon-naon tunggu di dieu kuaing di Podara nyingkah di harti sia FSMR mangga moal nyingkah liwat nista maja utama geus kaluwihan Raka Batara geus ditunjuk-tunjuk ngawiwirang sia pusaka anu bakal bisa putuskeun jiwa raga puluhan panah sia bakal nyasar kana tikoro bakal karansang sia awak rasakeun urang ajar Arjuna panengah Pandawa ngabar pusaka sasat asna jeung ngabar dari tugas lan pikang perang we
maning Arjuna teh jago tembak. Mata kuning ningkah kapur gitu. Murid Dorna nomor hiji. Nomor wahid kemana? Nomor hiji pisan nama murid Dorna teh asa mulia. Hari Asyik mulia teh kabogohan yang cucu. Powernya teh ulah kasinggung yang cucu ieu mana lain cucu ieu. Ya. Yang teh cucu teh cucu bitan. Jago tembak Arjuna mah euy tong borok mah jeung nembak dewek nu sagede kieu. Baheula eta Arjuna jarak 10 km nembak leungit. Beunang kan? Teu da jauh. Teu beunang. Ya eta mah nyangakeun ne. Kuring mah rek ngabuktikeun mulyana manusia nepi ka pelebah mana. Oh kitu akan. Dek ngabuktikeun pajar pitulung Allah teh cenah jauh. Padahal anjeunna parantos sasauran ngalangkungan firman di mana wae maneh aya keur kumaha wae eling ka kami ge eling ka maneh. Naon sababna? Sabab kodrat irodat geus aya di dewek. Tersa pangawasana jeung sajabana ngan dewek teu boga naon-naon nyangakeun edah aja. Tah ieu kakawasaan Allah depan awasna geus aya di dewek. Pikiranna gerakna nepi ka refleksi senjata. Beureun jalan 500 mah. Tapi panakana refleksna ieu leungeun oh. Gening leungeun bakal ngajawab kana pertanyaan teh euy. Oh kitu akan. Heeh. Matak sungut mah kaput atuh. Kaput ku bola we kaput. Lain kaput ku bola tapi kaput teh ku lapad-lapad jalalah, takbir, tahmid, tahlil. Padkurullah dikron kasiro dikir nu taya mata suwangeunna. Kabeh dalalikir. Nah aya nu nemok teu dikir teh teh. Jadi hotel jadi gedong teh hasilna dalalikir jawaban leungeun. Padang leungeun. Marupana ulah dianggap enteng. Wah. Beunang teu sapat euy. Mun teu sapat tong ditanya aing mun keuna. Dari mulak kacang terus nama geus aya ya geus angkat teuing ade ulah mah coblak wae museukeun lain mun lalempeng kana ti koro deui heeh ulah balangna wes Loh, curig teh papatong teh mending katipu ku pamola sorangan aing. Lain lumayan euy. Eta Arjuna mah jago teh. Siap bawa ngomong wae atuh. Coba lamun lempeng seseukeut kana hulu. Untungnya buntutna jebret. Balang tacilak ka jelema teh kitu balangna. Leuh, ampun. Moga ning teh inventaris leuh. Ieu teh pikeun ngajaga negara bisi aya bancang pake wu. Oh pulang-pulangkeun deui we wis leungit. Anu dunungan. Hanterkeun deui we. Leungit.
Wah, dia aneh. Lamun dipake we. Oh. Eta we geuning aya nu ngala muni hariput. Dekara komisi. Apa kita tulus. Kalau atuh aing teh dicokot teh duitna ku aing da barang aing dijualan. Anterkeun deui ku aing. Cileungit. Ya ji, kaulan kumaha? Itu geuning kalah dipanggul. Raka Batara. Assalamualaikum. Teu nemalan euy. Ngaran-ngaran mah geuleuh atuh. Bade nyangakeun ieu kagungan etan deui we bilayan isya. Aduh, kalau beuki pika ijideun. Geuning hiji oge teu aya nu keuna. Naon? Hiji ge teh nu keuna kami. Hayang sia keuna. Nya da hayang henteu. Geuning eta keuna sia. Eta ngabodor. Dulungan aing ngabodor mun teu rame. Anu nya nanaon aja jika dieu erek dagang kulkas mah. Aing sama erat cuman euy. Ya sih. Kaulanun mulih. Wih. Marulih yo. Wih. Eta karesna nepi ka kitu eta jawaban ditanyakeun manusia nepi ka kaberak. Alah, jang. Ada guan datang si Cepot ah. Ada guan datang si Dawala. Keur dipapageun ku Gatot Kaca teh euy. Oh kitu? Heeh. Tungguan we.